Mang, Yuk, bareng ngiring calik ya tuh. Sugan di dingiuhan udah si kayak hujan. sok mang lah, miuhan, imah urang dah tenang. Oh, ngiring calik kata tuh. Iya. Terus pepanasan akhirnya pada hujan kia ya. Mang, bisa lah jualan cilok. Nembean nembe model 5 sasihan mah. Daerah jualan cilok mang. Lah, itu akhirnya kumaha. Mun urang, da embung mang, ngerakeun teuing anak muda jualan cilok lah. Pokoknya kudu era, justru nu ngora kudu semangat. Daripada kudu luntang lantung gak tunggul. Lah, da urang mamang. Lawan deui itu da. Duit loba, banyak mang, pangga butuh eueuh. Ji hebat atuh lah. Wow. Tidak heueuh. Jatuh iseur artos megera jajan gan cilok ya. Urang memang lain embung jajan culak cilok itu teh ngan alergi kok. Urang mata kara jajan urang mah. Waduh, ngomong itu bukan duit. Nama ke wadul geuning. Kira aku mau tolong sokan gitu pakai kene. Si kehet kalah kangah hina kain. Geus ulang yuhan diri jeung balik-balik. Oh, atuh aduh, punten. Yo, nariuhan. Siapa katanya? Ngiring yuhan ya, abi hujan tadi Bang Sul nyari alpukat. Oke, ai mana ai sugan ai bono boga ini mah. Harus ngiring yuhan sih. Tanes. Abi ge sami nu ngiring yuhan Bang Sul ningali alpukat alain engine.